hirup mah syukuri we, nikmati jeung jalani. Ye, ulah riweuh jeung sirik kana kahirupan batur. Da beda jelema, beda oge rezekina. Hirup mah syukuri we, nikmati jeung jalani. Naon nu dibikeun ku nu maha kawasa ka urang. Lain boga hate teh dipake iri dengki. Batur menang bansos. Nah, si eta mah menang bansos. Nya meureun we, da si eta mah duluna ge RT RW. Batur menang duit dibelikeun dibalanjakeun. Si eta boga duit, loba duit dipake balanja. Meureun da boga duit menang jeung di bank emok, jeung di bank keliling. Ye. Lamun eudek sirik iri dengki ka batur, tong kagok. Sirik oge kana kalieur jeung kasusahna. Apan moal kagok ari kitu mah? Bener teu? Paladageun. Dengekeun ya dengekeun. Pingkeun deui lamun deung pinjem duit ka salakina, kudu ngomong oge ka anak jeung pamajikanna. Kusabab jelema anu geus rumah tangga mah aya hak anak jeung pamajikanna. Jeung tong poho lamun geus dibere nginjem duit, kudu nganuhunkeun kanu jadi anak jeung pamajikanna. Kusabab maneh mah moal nyaho eta duit nu diinjemkeun ku salakina keur pangabutuh anak jeung pamajikanna. Bener teu? Baladageun. Ye, ontohon. Parawan loba, randa loba, nah make bogoh ka pamajikan batur. Ye, bogoh ka pamajikan batur mah ibarat ngadahar buik teu dicayan. Ayo, we ileg-ilegan. Bener teu? Baladageun. Lamun maneh hayang nyaho jelema, sifat asli jelema, tempo mah naon wae anu dilakukeun ku manehna. Lain nu ditempo omonganna. Baladageun. Ye, neangan jodoh mah ulah sok pulah pilih. Eudek beungeutna goreng, eudek beungeutna kasep, angger meuli beas mah moal ku beungeut. Nu penting mah boga gawe. Bener teu? Baladageun. Ye, lamun heueuh lalaki anu royal, anu pekerja keras, anu tanggung jawab, moal mundur sanajan awewena resep udud, resep jajah, resep check out, ieu balanja di online. Moal hitungan beda jeung lalaki anu hitungan mah pelit medit. Can ge acan didahar, can ge acan dibelikeun, geus ngitung duit. Padahal manehna teh lamun ngitukeun mah bea ku rokok kopi ge, komo dibere gocap sapoe mah. Baladageun. Jelema anu jahat di dunia, jelema anu nyaho manehanana salah, tapi manehna teu pernah ngaku salah. Jeung jelema anu flying victim, manehna nu nganyeri, tapi manehna nu ngarasa tersakiti. Baladageun. Lamun hirup tenang, geus sidik eta jelema senang. Tapi lamun hirupna berisik, geus sidik eta jelema loba sirik. Baladageun. Hirup aing mah anti kudu musik hirup batur. Tapi lamun hirup aing geus dimusik ku batur, aing mah anti. Baik mundur. Lamun urang penjahat mah, urang bakal narima karmana. Tapi lamun sabalikna, ingat karma mah moal salahna. Baladageun. Ari ngadua hayang sehat, rezeki lancar, sagala rupina, ari pagawean, ngangariung, ngagibah, ngagorengkeun batur, ngomongkeun batur. Siapa nu kitu teh teh panyakit hate. Mata unggal poe teh toleh nyeri. Ningali batur senang, nyeri. Ningali batur tenang, nyeri. Mata saumur hiupna ge moal teh nyeri. Da eta mah panyakit hate. Barana atuh sia. Baladageun. Gablek babaturan, abongnya gablek kodam juri. Tepuguh-puguh, tepuguh dosana, tepuguh masalahna. Aing ujug-ujug diblokir. Tepuguh naon masalahna? Ciga juri jarian wae, ujug-ujug ngaleungit, hilang tanpa kabar, hilang tanpa pesan. Baladageun. Abongnya tetangga anu panasan. Batur nganyuk motor, riweuh nganyuk motor. Batur nginjem duit ka Bang Emok. Riweuh miluan pinjam duit ka Bang Emok. Empok kurban kieu ge ieu riweuh neangan kupon. Eta sing kabagian daging. Baladageun. Ye,
Gosip mah bisa nyieun maneh sebil ka batur anu teu boga salah. Jeung jelema anu ngagosip mah resepeun ka jelema munafik. Mata kudu bijak ari nganilai batur. Ulah nganilai tina katanya tapi lain tina nyatana. Bener teu? Baladageun. Urang lieur stres boga salaki heuras hulu mun ngelehan kudu dikumahakeun ece. Ye, karana di rumah tangga pasti bakal repok, bakal pasea. Lamun salaki jadi seuneu, maneh jadi cai. Lamun salaki jadi panas mentran, maneh kudu bisa iuh. Ye, dengarana di rumah tangga kudu seiya sekata, sehidup semati, susah senang babarengan. Jadi lamun salaki heuras hulu, maneh heuras hulu, jadi heuras babatok duanana. Anu salaki bakal dibenerkeun. Jadi tong loba omong jadi awewe mah, tong didenge. Ye, ulah sarwana. Da moal bener sarwana mah. Nu penting mah awewe mah duit we lah. Tong loba omong, tong gandeng, nikmati we duitna. Kalau bagus. Perasaan da aing mah teu meulina naon. Jeung teu boga nanaon. Tapi lain ku asa boros-boros teuing eta duit. Kamari nyepeng duit gaji. Ayeuna saminggu geus bea. Dipake naon nya eta aing? Da teu boga nanaon kitu tah. Iwaki isi beungeut teh we ieu anu nyangkrung teh. Aneh aing mah hirup teh. Gaji sabulan kan saukur mah saminggu. Lieur besti. Meni rudet ari gaul jeung anu gablek hodang tutut. Kasaingan saeutik jamu trut. Nempo aing senang saeutik baketut. Mono biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Baladageun. Ku sabab nu datangna jelema bodoh jeung jelema anu eueuh pangabisa. Ye, pantes dukun mah disebut jelema pinter jeung jelema bisa ge. Ku sabab nu datangna jelema bodoh jeung jelema anu eueuh pangabisa. Matak jelema anu osok ngadukunkeun batur teu bisa ku sorangan. Da bisana siri ka batur, iri dengki ka batur, jeung jahil ka batur. Matak jelema anu osok ngadukunkeun batur, hirupna ge teu jamuga. Bahkan moal aya kamajuan. Bener teu? Baladageun. Daripada hirup maksa engkena kasiksa. Yo, lainna urang teu bisa ngagaya. Jeung lalege kos mararane. Tapi urang mah sadar diri. Urang mah sakieu kaayaanna. Sanajan urang maksa, ku urang mah moal kaduga. Daripada hirup maksa engkena kasiksa, nu aya ge engke bakal lieur kana eusi sirah. Bener teu? Baladageun. Dorok-dok kerupuk kulit. Ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang teu bisa molor mikiran hutang. Teu bisa molor mikiran hutang. Asa panggantengna, asa pangkerena, asa pangwowna salam sobri. Dengekeun ari sia lur heuh aing boga babaturan baheula keur aing parawan heuh tah jeung si Kardun goblok bae asa panggantengna asa pangkerena asa pangwowna salam sobri. Aing dilirik majarkeun teh cenah tidak tertarik da aing mah tertarik ge sama yang cantik tinggi kurus dan putih. Ye ayeuna mah heuh tempo panggih jeung aing ka aing Asia leunya-leunye sunyam senyum terus dina sosmedna nyen status kieu sedang mencari calon istri cenah senggol nih duda beranak dua cenah tidak perlu cantik yang penting setia dan menerima apa adanya. Oh ngok sia kurung heuh eta mah omongan lalaki anu kasalek paraje goblok. Tok sia baladageun. Aing mah tetep muda ya, seleranya juga muda ya. Denge ku sianya aing geus disebut tante-tante, aing geus disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ge keun bae. Aing mah umur kolot tapi jiwa mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya, dengekeun. Edeuk sia resep, edeuk sia teu resep. Bodo amat lain urusan aing nya. Dadah. Lain jelema zaman ayeuna mah euy. Lamun teu so tau nya so ieu. Ayeuna lamun teu so ieu nya jadi penggosip. Nah eta kunaon jelema emang hirupna geus teu berguna kitu. Baladageun. Aduh, ripuh besti, umur beki ngolotan, pangabutuh beki nambahan, pemasukan beki ngurangan, edek ngeluh, tapi era kuno leuwih ripuh. Aduh, tungtung nama ye nyagap deui wae hulu.